Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu alam bimaradi walaqad miyaki teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegasing ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegasa Qur'an fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegasa mertalakan sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakan wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin ala tetap ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci yang mapping dalam kitab udan hal kang nuduhkeun halun minal ha'iku dadi hal saking warahmatan lan walasasi liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bi kalawan kita hal yanzuruna illa ta'wilah Yawma ya'ti ta'wilu yaqulu alladhina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Allah alam bimaradi hal yanzuruna orana nangenteni aya mayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar Mekah ila tawila wanging tawilana ne kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab Yauma yating dalam dina teka tawiluhu tawilan kita wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapawong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh ing yaumin goblu saking sadurunge taraku min qablu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al-imana bihi imankeun bihi kalawan kitab qad ja'at rusulu rabbina ngucap-ngucap ilapan qad ja'at rusulu rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar
fahal lana min syufa'a maka ana taiku tetep kada ingsun sadaya apa pirang-pirang kang nyafaatan fayasfa'u lana maka enta nyafaatan ya syufa'a lana kada ingsun sadaya awal nuradu anata tawanata dan balikan ingsun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal ingsun sadaya goyrol ladzi kunna namalu ing liane kang ana ingsun sadaya iku migawe ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natuku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang dhahaba tegese ilang anhum saking alladzina maka yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe alladzina kabeh min da'wa syirik saking ngaku ing syirik sabada Allah ngajelaskeun tentang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf lamun jelema amalna lobaan kabagus borok loba sanajan sekedes syiir ashabul jannah lamun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagedes sireum ateul doang tetep neraka lamun ditimbangna ratanya na teu berat ka bagus teu berat ka goreng ditenden heula ku Allah diamankeun di a'raf nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga mun neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan dirobah ku Allah beungeut nage mun neuleuh ka sorga beungeutna caang heran mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa mantak kuari geus dihidungan ti heula ku Allah nu hidung beungeutna sing hade waktu orang negro hari dan kabe engke mah di akhirat sabada Allah ngajelaskeun seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal aya anu asup ka ashabul jannah aya anu asup ka ashabun nar aya dina ashabul a'raf tah barang geus ngadengekos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna deuh aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar nu tadina nyokot duit bank eureun nyokot duit bank nu tadina ngridit aing mun pae isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa
datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah. Tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoan aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyanangan aya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ieu aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing ji tuh sia mah kakarak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah sok gajusieunnan karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah. Atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki. Saha nu ngurusan nyana lamun teu dicandu. Atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan. Ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae. Karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger. Lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah. Mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang beheulanan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSDI beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat
dek dimenangkeun be 100 mah tak pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira orang perubahan tanya diri orang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bawa pageto sia can berubah pikiran perubahan teh heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian Kangjeng Nabi diberi mujizat bentukna Al-Quranul Karim, dibejakeun ku Kangjeng Nabi ke ahli-ahli Mekah. Nah, ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah. Umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae singa deh kumaha ieu cek Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an. Ya Quran Muhammad bejakeun ke ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bejakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa, caritaan meme Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar, ba'as. Sabada bahas engke bakal digiring masyar, di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum timimiti hukum nu wajib datang ka hukum nu haram, hukum nu sunah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalnahu ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Quran geus aya caritakeun kali Mekah dicaritakeun deui di jero Al-Quran tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bejakeun Muhammad kabeh
dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya dina Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim aya di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh ndek leangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini raaitu hada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajidin dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Qur'an tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpahkeun ka tarangna dia ujiana mun teu ngudag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah je ulah dikira geus cukup ye hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godok wae siangke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Qur'an hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Qur'an ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema yeah. Pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayatna ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh
ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam. Kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi, berekonomi Yahudi, berbudaya Yahudi. Atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun. Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah. Ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah, Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim, baca Al-Qur'an aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Urang mun maca soal jinayat, soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia ja teu pati berbeda. Jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese. Urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca, ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an. Ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib, buka-buka engke jam 3 peuting. Ya. Luncatkeun bukana abeh gagah sia. Haju bukana make cabai rawit 7. Atuh geus siap-siap bae sia, sariawan paeh sia teh. Al-Qur'an buka, deuk make naon aya dina Al-Qur'an. Deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim, kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok geura ge bakal mantep. Ngan urang maya nafsu di awak urang, jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang, lain nuturkeun petunjuk nu mantap, tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalayah pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya, nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad, tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan. Korupsi, maling, garong, maling, maling, copet, maling kana. Mantak eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang garong." Tah urang kadadar rada asup, "Hah, garong." Masya Allah. Ngagarong nu satu, ngagarong nu urang. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah Karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatal liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadeudeuk kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Di dinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah,
kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kaditu naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu Pak sisian sedengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia tun teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia hendeuk siap tah henteu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah teh kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk paeh sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan itu nyahonya nama gaji bupati sabaraha duit lebeng sama sakali henteu geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang ke Jokowi sabaraha coba gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha. Nah, ieu ge belah dia mun ditanya teu nyarahoun barego kabeh. Sok doang make jas segala naon. Gaji bupati teu nyahoun nya ge. Sabaraha gaji bupati? Ala tah. Teu nyaho. Urang mah emang babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah. Geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajan nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah. Urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana? Waduh. Aja sok itu. Tungtung nama di dunia bodoh, di akhirat can karuhan. Masya Allah Karim. Nah, fasalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi kurang mau nyaritakan soal bodoh karasa kurang bodoh
ngitung orang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kalima lah hiji kali lima lima dua kali lima 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan wisata mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh ti 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang geus cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake ka deudeuh bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barang anu karunya mah sia coba ngitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cek mah ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kudu ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar gas langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tunggu napang boncitan guru belum teh guru aduh nah carita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia carita pinter ya mah bongan jadi inget betung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden silalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik dia sugan ngomongnya nyada gelar dokter teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kiki teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teu padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India Prancis ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede luar biasa pilot pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana kita ini berarti kita mati di sini justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur tetangga bagi kabel geus nyarekalan Gus Dur Said Agil geus nyarekalan Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin cerita nyata tanyakan Said Agil tiluannya nama batur kemudian ti kenegaraan 5 kemudian jeung pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dekeker deui udah makin dekat Gus ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set
tabrak aja cek Gus Dur. Lain lalagan pilot geus ciut tabrak saja, insya Allah selamat cek Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cak pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama siru keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu. Balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceurik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana. Aya Gus Dur Abdurrahman Wahid, aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat, permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu, acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah, untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati, selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mangadoa kos gitu. Urang ge mantak naon? Ya Allah ya Rabbi, salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tama endek dipaehan mangga deuk bae. Mun kadengan ku nu kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pan ieu rakyat mah. Ye, emang kiai lain rakyat lah ngomong sia. Suka juga aing. Tuh kan dek mana coba urang muntayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu endeu kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa, ieu nyana hudan warahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot ge sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia, ja sia mah beuki judi boloon. Modal dikawanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia na tolol. Cak nya ulah ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu.
Masya Allah. Hari orang mulai mun orang dagang coba introspeksi ya dagang orang bener apa hente ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanana. Mun orang dagang kumaha syaratna coba mun orang gade menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ya Allah, dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat, anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi. Kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah, tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah, ka kopar Mekah. Kumaha tah sikap ahli Mekah? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an. Caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei, aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba. Kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho. Atuh hayang nyaho di akhirat. Kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat. Ieu mah teu. Hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar-kupar Mekah ila tawila kecuali akibat isi kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat. Nu mantaknya lama teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi, teu iman ka Al-Qur'anul Karim. Eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana. Gantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim. Tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah. Tepati ngadaguan yana kecuali hayang nyaho akibat isi kandungan Al-Qur'an. Buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an. Kuari mah sia-sia aing bae. Sia Al-Qur'an aing mah Injil bae. Sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae. Sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae. Agama sia Islam aing mah Nasrani. Agama sia Islam aing mah Yahudi. Coba hayang nyaho engke di akhirat. Pan ngahina eta mah kos kitu mah. Lain iman ngaranna. Mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna. Kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia. Perang melalui fisik. Tingali di Irak, tingali di Suriah, tingali deui baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi, perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik urang geus sengkleh. Melalui perekonomian urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat
Iya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi, melalui jual beli aset, melalui pasar-pasar, model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampah na hungkul. Perang ngaranna itu perekonomian, perpolitikan nyana nu menang, perbudayaan masih tarik ulur dina budaya. Urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui. Kuari mah pemerintah, kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko, sopan, make jilbab. Belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya. Ping-ping ka mana-mana, artina ka mana-mana ge jelemana ka mana, ping-pingna ka mana. Misah burung heuh kitu. Awakna di mana, susuna di mana. Budaya model kos itu tarik ulur terus. Numantak ieu nu dihanjakalkeun, mah nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas. Ye salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab ceknya. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nyadet teh nu kos kara itu teh encan aya mutlak menang mah. Sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban. Make kopiah, make jubah. Waduh. Di satu kangenana mau monon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat. Di Cianjur kadeuleu masih kuat, di Bandung ge masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah. Mantap nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae cang cahaya tak ka kiai-kiai nu kitu. Ieu di urang mah masih kene. Tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur. Perpolitikan urang eleh. Perekonomian urang eleh. Perbudayaan hampir eleh. Terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah, kaharepna wallahu a'lam. Ieu kan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta ya. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, ya. Gitulah amalita kejadian guys. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh. Banget. Iya bos sekarang itu. Iya kakarek dalam negeri, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul
Karim teu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun teu make Al-Qur'an. Terus tapi terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ke mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris. Dakwah keterlaluan ISIS. Ndeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah. Urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho. Engke pararae kiamat. Sanggesa kiamat ke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskan jaga di mahsyar teh kemudian kadele timbangan tidinya kakarakannya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat, dicaritakeun ku para tabiin, ku atba tabiin, terus dicaritakeun ku warasatul anbiya. Ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir santero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pahit kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun nu Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijauhan. Waduh, kena janji Allah surga. Ketika nyana nabrak iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina isi jero Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Kumaha ngomongna? Yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Qur'an dicaritakeun bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad dicaritakeun bahwa hukum-hukum teh ulah kaluar tina Al-Qur'anul Karim. Dek naon dina Al-Qur'an urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Qur'anul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata di hareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil. Emang maneh ngaku pangeran? Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti. Nu kuari disebutkeun naga tritunggal. Eta teh tilu tapi tunggal teu arti urang mah nyaya tilu hiji.
kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa itulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya teh ngabogaan kasih sayang iyalah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran ekonomi aya dina Al-Quran budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ke surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu ku nyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh bener eta Muhammad bener eta Al-Quran aduh geus garar hideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucut Hindu kabeh geus gideg bae ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener waduh lujag lejeg di dieu teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri ulang hiji kadinya tamal di neraka ka dieu siap kafir teh geus siap keur jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng tadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus kitu-kitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu enggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa nggak sekadar nggak gitu ya Allah kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin kiai yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara robel we kosi unyil jeung si cuplis kieu
Nggak bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya? Iya. Iya bapak ya? Iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak, cak Pak Bupati ya, tuh tolong nasehatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasehatin? Kan saya udah ngenasehatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bupati, kuari mah ditangkap orang. Ini makan cerita di itu ya mungkin. Cerita di itu, nangkap gua mah ya mah dongeng di itu ya mah. Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyatna malah banu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsepnya na. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana, Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota, masa bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak. Ayo siarah. Bongan si siat tilak usul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat ono apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat bapak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak, ini mah urusannya malaikat langsung Pak, nggak boleh Pak. Ya udah selamat tinggal Bapak. Nyeri dah hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur, duh encan kepala bagian teh naon kabag, kemudian naon deh karena saluhuran kabag teh naon deh lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanya honangan pabrik doang sih mah. Segala personal dia, supervisor eta mah pabrik teh mah kos kitu mah. Aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu doang ye. Aduh, masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah. Qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi. Nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna. Politik ku kiai diceritakan, ekonomi diceritakan, budaya datang ke kami sebenarnya mah bil haqi, kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah yang ngadengekeun ge kiai anu to kami isro menuka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakara kuari mah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah. Cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje. Sia nyebut sok aing ayo keur pae sia. Aing mah boga kayakinan aing maca Quran osok, salat osok, aing mah sanjan teu husu ge.
ya Aisyah korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah nggak benerkan karena korupsi ya keyakinan aing mah kajian kumaha ge hayu ngadus ya di akhirat je teu mah kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok kudang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat yeuh set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak lain direkas wani atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos gitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kita Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa nek dikasorgakeun ja abdi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya na ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheueuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapaatan maka mimah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana
atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapatan kanyana, atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapatan fahallana min sufa fayasfaulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya hayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang ku ari Al-Qur'an mun Quran haram kami moal mun Quran wajib kami deuk mun Quran ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayuqulu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan iwal tinu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi rusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dallanhum ma kanu yaftarun nu kumanehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus bogo patung Kangjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kangjeng Nabi Isa ngisin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kangjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kangjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah sembahlah Allah yang maha asih yang maha kasih maha tunggal ja aing kitu padawa teh kunaon Gusti di pangeranan aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti marah Kangjeng Nabi Isa tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru leungit Kangjeng Nabi Isa nu kunyana kuari dianggap juru selamat ya dan nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kangjeng Nabi Isa nama ka surga tinggal Katolik Kristen Protestan Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang bagaimana keyakinan cek manehanana ya kami ge sarua boga kitab kami kitab Weda cek budak kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya kami boga kitab Taurat kami boga kitab Injil lain Al-Quran bae boga kitab suci lain muslime kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hareup jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang
nu mantak sing hade ulah lepas sing hade jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang menurut talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum rugi merugikan diri sendiri cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim cak musyrik kitu kene cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim qad khasiru anfusahum tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan urang kabehan ditetepkeun iman Islam dibere mantep keyakinan urang yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui beusi aya nu dek talkin zikir insyaallah Jumat hareup wallahu a'lam.